Sebelumnya yang sudah menekan tombol like dan subscribe saya doakan panjang umur, sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Kak, tadi budak berkompromi nek kagirang. Yuk, nek tarasfir. Kulayang. Taswir di mana? Digirang ke. Di Makajuawan. Ira acarana? Penting. Waduh. Aing pugun kakak balik di kota kita boga duit saperak-perak kacan. Boro-boro jeung nyawer. Sadik kitu mah kayak hari penting ke diusahakeun kakak nek tas dohor mana nek ngalah tangkil sampe me dohor mah. Bener ya neknya ya taswirnya. Ulang ngebohongan babangka bae. Si nek mamelan. Dan seberang. Mun kieu carana mah aing kudu nyar duit ieu. Gampang bae aing. Wih, Peng. Ay, beneran dia? Ya, Ri. Enan. Aing nek nanya karena dia. Dia boga saweran teu penting. Ai heunya, orang aing boga adi deh nu sawer deh. Dia boga duitna jeung teu penting. Bugu aing teu boga ieu teu boga saperak-perak acan. Kamana berengan duit kieu? Enggeus ari teu boga mah. Heeh. Ngalah tangkil jeung aing nuturkeun ieu jeung nyawer budak. Atuh siap aing mah. Kebeneran jasa dia ngajak itu mah. Bugu aing teu boga duit ya. Anggus bener nya dia nya. Oh, kayak. Lain dia ngomong-ngomong teu boga duit dia lain tes balik di kota. Dia mah aing kot boro-boro aing balik di kota ge ngan sok beli bensin dong asal nyampe ka dieu bae. Sekira kudu aing jadi mah. Ya Allah, aing dia mah kolot ke kota kabere-bere acan ku aing. Astagfirullah, dia mah naon usaha-usaha ka kota amat ari kitu mah. Ih, Geus ari kita mah urang sing ngalah tangkil bae jeung nyawer budak ya aing izin kana budak. atuh hari kitu mah kaing salin heula ge. Heeh. Awas teu aing nungguan ya di mah nya. Heeh. Ke nyamper dia. Siap. Teu nyamper awas teu eta. Oh, tenang. Kalau ada Peng, Oh, moal. aing obat turan. Waduh, saya penting kesulitan. Ngapain dah dia beri ngadem. Ay, jatuh skuple. Ay, nek nanya taswiran, nek naik mau skuple. Woi, ple. Naon dia dok tadi deh. Woi, yang siapa yang taswiran? Teng Gus. Naon? Dok masjid kotak beo udah bagus-bagus. Hari dia naik mal. Aing tinggal naik tinggal mal. Jauh aing ngagara terpil. Terus dia aing naik ke harap. Eri. Hayo ieu, kumaha ya? Anu nak tang kayak kurang. Dia main kot tadi nungguan dia di mana ya? Atuh aing kan dia mah tuh neng sandang aing di bawah mama aing. Hayo. Sampai kayak gengkap dilap deh ternyata. Yuk orang ngalah tangkil. Saya guran. Hei, kamu dari sakit tangannya nah ya? Kami nek ka mall. Kira aku kamu orang gitu. Serang. Teu boga deungan nih kami mau sampai kiri tanya ka mana. Terus saya kutuk. Artinya gimana itu tuh menkat eueuh kepakean kieu. Katanya ka mana nih pengkot paburu-buru amat ya. Atuh kan istang hehe gegeran. Ih. Tuh lain ngalaunan dia menek deung gerak baeng mah.
Ya kumaha dia mah peng, kabina-bina amat cubur dia kota kebolong gitu ya, can ngomong gua can. Dong ngeueuh calana bae dia peng. Lainnya dia penting nek nyawer moal. Nyawer non ya? Atuh pan penting mah budak nek acara istiqlalan ngaramekeun tos lebaran cenah. Oh. Waduh, orang can boga. Atuh kumaha urang ya ngatangkil ye. Apa lah kan? Jadi bang nyanyian nonta. Tapi jualan. Atuh ieu tangkil bae urang ngatangkil. Ayo ge buka sarong. Bukan mah tangkil. Buka sarong dan orang mulungan bae. Atuh ade. Hoi, naik kamar dari ya yang setengah nih. Kami nek kena tangkil, boga sawereun penting mah. Atuh punggu kami ge sarua bae ye. Heeh. Panam tangkil ieu ya. Teu boga duit jeung nyawer. Aing karunya si Bopeng nek nyawer teu boga duit, peng diajak kalung bae. Atuh ade. Sarua kami deh. Terus kami kalung geus nya, buatnya. Jor-jor bae, jor-jor bae. Yuk gerak-gerak. Setengah nge barang mah. Ngomongan calana be calana. Aduh tidak. Kabina-bina jeung mau ke calana jeung nu ket dua mau pakeun ket tangka bolong kitu lah. Atuh pan aing teu boga calana, ieu mah calana kolot aing paling kaleuweung. Seserian bae pu. Deuleun ya Allah, aing masyaallah. Geus sayeugeran di mana tangkil ya? Jadi tong stereh tuh deket tuh. Sayeugeran naik tuh. Yo, tangkilna ya peng ya. Iya lamun teu salah mah ya. Jaluhur amat. Segera taek atuh itu bisa. Dia makarang sakit tuh bisa sagala sakit tuh handapna ge. Segera naik. Segeraan. Ayo bede mengetan-ngetanan kolot bae. Teu bisa naik yang mah. Sakit luhurna eta saya memulungan di handap. Awas dia nya, weng ulah ditinggalin dia ieu. Tangang di dia. Oh, segeran. Segeran. Awas dia weng lamun ditinggalin. Oh, segera naik. Diam tukang naik kira bisa. Aing mulungan mah. Bangun. Sampai main sama pot. Mati. Sebelas nanti main pot. Nuara kang pulungan peng. Oh, Kang. Udah ditengah-tengahkan sih. Awas dia peng. Nuara kang peng, pulungan peng. Dia mau bina-bina. Peng. Gimana? Gerak-gerak nenggel jaloba amat ditangkil. Hoi. Ulah itu sih gara-gara tanggal ta. Kenalnya peng, gue kira amat yo. Atuh gara di pulungan. Ngarageun tangkil dong ngarageun besi bae cep kana hulu. Baradag-baradag bae. Sudah tenang-tenang kenang kana dia peng. Ih. Gua bina-bina, mentang-mentang tinggal mulungan doang ge. Gua acak-acak pun tangkil ge. Kali udah tinggal mulungan doang ge kewalahan. Puas ngalah tangkil kedua ngalah naon turug tuh pengerasa. Setan kitu di mana? Geus loba peng. Geus turun geran. Ada yang aing kesel barang nama yo. Oh, geran turun. Tangange yo. Lanjung aing. Lanjungnya? Lanjung. Mana sunah loba tangkil lah. Geus loba terus masa tengah karungan mang geus. Eta cai aya kana udah dinya. Dia aku yang diinum. Si haram jana dia main inum bae. Temikiran kana babangga di lur kot naik ke lep-lepan. Atuh aing sampe dia mulungan, dia malambak tangkil handap. Puas atuh aku mau cai geus seutik. Atuh kunaon di saku ah. Naon sa aku yang sebeak we ngakuna dibalangkeun. Ih. Teboga rarasan dia main teboga pikiran aing makan naik. Mikiran yang awak sorongan bae. Jadi nya nu ngalat teu bener tenggel-tenggelkeun buat cep kana hulu aing. Atuh ngaranna ge teu kadeule dia main. Kota lanjut kapoekan di surah dan siram atel di luhur. Di lu dihandap mengenahun. Sekali nginum na di mah bae nginum na. Eger bae eger. Ya geus yo ada geus beres mah yo. Kelan, tenang geus sedikit deui ya. Ki sakit dong geus. Geus sakit doang, kumaha ge? Atuh sakit ge meunang sakali nyawer mah jeung si budak engke peuting. Meunang ngabagina kudu bener deh yang ngabagina. Oh, tenang, dia masalah ngabagi mah boga aing. Kira dia moncok mulungan doang. Satu waragang purba bagin atuh.
kayak kuaing barang nama di korupsi. Tenang banget. Segerakan yo. Saya tangan cok mulungan dong, aing kot badebuh di luhut. Coba dia, Yuk, saya gerak. Setengahnya itu lembar aja ya. Selama jam ya. ayo sebalik yuk. Penda mesti pasang boy ya. Ayo baik yang di pulungan sakit tangan yang senep. Heman ya, kunan kepulung. Ih, Pakai celana ada buah ragamna tapi nabi ngejak. sekarang itu pakai celana bolong ta. Tangkil lain tas ngajuali. Boga duit sakit jeung nyawer adi aing naik moal ya adi aingnya. Aing mokot di beberan ngalat tangkil. Ieu ka mana ieu jelema na koe ditungguan can ngomong-ngomong ieu. Le, kemana dia? Kadi ulan, nek nanya. Kadi dia pledok yo. Dia ngesapalan cenah taswir penting. Gus, Ih, aing mah pasti beran ngajual tangkil, tuh ngalah tangkil jeung nyawer dia. Aju doa naon? udah masjid kotak bae. Masa Allah dia mah. Ulah ngisin-ngisin kolot bae yang maca doa kotok segala. Kumaha jeung jati bisa. Jangan bisa lagi eta doang. Atuh dia malen macam-macam naon, da ulah eta, ulah menjadi kotok teuing.